Selamat datang di podcast Kajedor. Kapanggih jelema bodor. Kalem-kalem. Tumben tuh ya lulus biasanya kan ekspresif. Kan kudu beda. Oh, kudu beda. Kudu beda. Untung ekspresi poe. Itu mah lulus itu. Santai. Santai. Karena lebih ke slow. Oh, lain pedah ayeuna jam 1 peuting. Bang, tuh Mang, di urang aya nu beda eueuh. Aya mah. Buuk maneh. Anjing, buuk aing teh. Anjing. Maksudnya ya maneh dikumahakeun, diwarnaan, warna naon, coklat kah? Henteu. Jadi kan caritana orang teh hari Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu libur ya gawe, cuti. Nah, iseng-iseng ka lain ka Alfamart, ka Yomart. Terus tempo anjing warna buuk. Anjing. Meuli tah aing. Meuli. Warna silver. Nah jadi kieu. Teuing anjing, warna silver cai teh anjing cero Alpes anjing. Pakeun anjing jadi geuneuk anjing. Jadi tadi namanya teh meuli warna silver teh hayang siga ciro Alpes. Tapi malah buuk mana siga teh kotok. Asli anjing geuneuk. Ini apal teh mun di lembur asok nu morolang layangan. Nya. Tah anjing jadi kieu cai anjing. Eta urang nanya heula, kata urang mah warna beus. Oke. Bang Eman kan niatnya warna silver. Terus Bang Eman teh meuli-lah warnana gitu. Betul. Make bleaching heula teh. Teu kan teu apal Mang. Pokoknya orang meuli teh kan aya bungkusna ieu. Aya tulisan Askul Blonde gitu silver. Kan aya tah si model teh bukna teh warna silver kan. Oh meureun mun meuli ieu dipake jadi silver. Kan teu apal kudu di bleaching heula pas dipake jadi geuneuk aya siga tukang morolang layangan. Astagfirullah. Mang Eman jadi kudu nyaho konsepna pembedanya. Orang lamun rek kecat tembok imah. Kudu make heula warna dasar. Nah, buuk oge sarua kudu di dasaran heula, di dasaranna kunaon warna koneng nya eta atau warna bodas lah seperti bleaching. Jadi kudu di bleaching heula. Samene urang diwarnaan teh. Nya sih lamun misalkan orang ngecat tembok biasanya emang sok di dasaran heula. Nya. Oh, buke sarua. Sarua buuk oge kudu di bleaching heula di dasaran heula. Oh, jadi di dasaran teh karena bleaching. Karena bleaching eta. Terus lamun tembok atau motor ngecat di dasaran eta bleaching oge ngaranna. Bleaching sarua eta ge di bleaching. Cuman dengan bahasa kuli atau bahasa pertembokan, tukang ngecat. berat bahasa pertembokan anjing. Ya, bahasa tukang ngecat kan beda. Mungkin kalau bahasa tukang ngecat mah disebutnya finishing awal. Ya dasaran teh adalah finishing awal. Baru di finishing akhir ngecatna di warna. Bodasnya kan ngadasaran hungkul. Tapi kan pas kamari orang beli kan warna silver kan tadi cuma jadi kan bleaching teh warna dasar ya bisa bodas bisa koneng. Berarti kan secara logika mah orang warna silver ya atau warna bodas teh kan kudunya jadi bodas kan eta warna dasar tapi nah jadi geuneuk. Nah, ayeuna mun tembok wae ge tembok lamun langsung dicat warna biru apakah si warna birunya itu bakal natural seperti yang diharapkan atau tidak? Pasti bakal blog-blogan kan. Lamun tina buuk gitu karena buuk ieu buuk Mang Eman warna dasarna lain bodas hideung. Nah jadina kieu jadi si warna silverna henteu nempel nu nempel teh ieu teh adalah si bleachingna kan kadar bleaching tinu pewarna anu warnaan eta saeutik teu gede. Terus solusina mun buuk urang hayang silver ieu kudu dikumaha deui? Jadi bleaching heula. Bleaching heula. Di bleaching paling 2 ieu cukup jadi silver. Langsung ke terakhir tambahan silverna. Terakhir baru ku silver jadi ta warna. Model urang kan ieu kan ngableachingna urang 2 kali. Ngableachingna ya salah satunya adalah ieu kan ieu bleachingan keneh. Tan koneng itu bleachingan. Jadi teh lain warna koneng tuh emang orang yang dikonengan lain emang warna bleachingan urang. Ieu bleachingan. Nah, ieu ketika warna jadi sebenarnya kan dia geus warna jadi teh geus pudar. Kuduna kan ieu warna biru kamari biru pisan kan. Karena pudar di sarua jeung baju. Kalau baju tuh warnana banyak aing teh emang baju. Baju sabeungeut leungit anjing. Itu baju aing teh ciputna gitu kan. Ya dicindungkeun. Nah, eta kan ieu warna beureumna jadi itu. Gitu. Jadi emang kudu di bere bleaching heula. Jangan untuk langsung anjing warna silver langsung jadi warna silver. Tuh. Kita apal mata katanya. Jadi kan niatan ge nih.
Ini aing libur 5 hari. Keur di omah. Ini cain. Coba mau nanya Mang Yadi urang yang di warnaan mun kurang teh kadewe man di base camp malila ku aing warnaan. Apa? Nyangke aing aing kan Jumat. Kagok. Isukan Sabtu. Berarti aing Minggu ke ku aing di warnaan deui. Hideung. Soal Seninna gawe. Nyanya. Emang tuh menang tempat gawe mana bu? Kos rada warna kieu lah aya warnaan kieu. Teuing sih sanyaho urang mah nya sigana henteu. Tapi nah kontrak urang waktu pas tanatang kontrak urang teu apal sigana mah emang eueuh. Jeung cobaan cai sapoe mah. Teuing matak aing penasaran. Ini cobaan. Jadi maneh jadi nyaho ye aing dicarekan ye mun teu menang pasti kan dia makan mah bisa dengan gitu kan. Nah, berarti kan perlakuan khusus eta teu bisa kumaha digunakeun. Tapi lamun awewe bisa di kantoran bisa sih. Anjing. Nah, itu berarti engke mana bisa mempertanyakan itu. Emansipasi kan ari awewe si awewe teh kan kadang sok yang disetarakeun jeung lalaki. Tapi ketika lalaki yang coba awewe buk di waraan sok ulah nah. Padahal kan namun secara logika gawe itu henteu kubu gitu. Bener. Yang penting cobaan lah, jadi mana bisa nyaho, nah teu menang dengan alasannya apa gitu. Oke, berarti lamun misalkan ternyata di podcast selanjutnya di episode selanjutnya bu kurang geus hideung, berarti aing dicarekan di kantor. Lamun misalkan warnana masih keneh kos kieu atau berubah lah minimal tapi warnaan keneh berarti di kantor termasuk aman. Cek urang mah coba ada lah we. Cek urang karena data apalnya. Asli. Tapi kayak lamun misalkan aing ternyata ulah ya dicarekan ya. Kayak aing alasanna naon? Alasanna kamari kitu ngojay di pantai. Anjing. Kapanasan ting gitu. Ciga bener-bener. Morong layangan gitu dia di Pangandaran. Lamun teu ieu anu sok tukang naon sih? Kan mengiri apa balap Japati? Anu sok mau Japatina geuning tukang nganterkeun tukang ngelepek. Eta kebukna anjing gara reuneuk. Nya, karena kan eta kapanasan, Bu. Itu kan jadi amun kapanasannya bakal berubah oge. Nya model tembok kan kahujanan kapanasan benar jadi ladu. Pudar setik. Tapi kan Bu mah emang ciptaan yang maha kuasa gitu. Jadi emang kuat. Nya. So kayak cobalah tapi aing penasaran kayak aing Senin kok aing moal di ieu cobaan jadi bisa jadi premis baru. Anjing yang materinya. Oke. Karena kan anjing lamun misalkan bener ulaheun. Alasanna naon kudunya. Kan aing gawe admin anjing kan ketik keuleung ngelain ku kieu. Bener gitu. Kok aing cobaan lah. Eta halus pisan cek urang. Tapi alasan Mang Yadi ya. Nah sih buk Mang Yadi di warnaan. Urang kenapa orang bawa kurang di warnaan nu kahiji urang geus mulai aya huwisan. Urang teh jadi ya salah satu untuk menutupi huwis lah urang mending di warnaan sekalian gitu. Berarti si alasan-alasan orang lain nubukna di warnaan ge bisa jadi emang karena eta oge meureun. Ya enggak tahu sih ya kalau orang lain namun urang alasannya dengan itu. Tapi kan batur aya nu karena gaya nya urang saeutikna buuk di warnaannya nya geus gitu jadi gaya unggul. Gaya ongko gitu ngejar gaya ya jarang lah seorang petani buku warna-warni gitu kan. Oke. Gitu. Apakah eta teh kan Mang Yadi sebagai seorang stand up comedian ya. Apakah itu tuh ngerasa ciri khas aing ya ngerasa kitu henteu? Oh henteu urang bahkan urang kan buuk di kieuan teh aya beberapa hiji model misalnya Mang Eman gara-gara ngai buuk urang kieu rek mere job jadi bisa jadi ya orang. Karena orang ada beberapa hal kayak gitu. Aduh Kang, rambutnya bisa ditemin enggak? Gitu. Gara-gara buuk itu. Oh, iya sih. Ya siga acara di stand up bisa undang di acara sekolah sih meureun. Bisa jadi ulahnya karena kan meureun bisa jadi contoh yang bisa dibilang ya buruk anjing sih itu gaul di hejoan bukna ini hejoan bener. Gitu, tapi kan lamun ngudagna budak sekolah kos gitunya kan beda. Urang kan bisa dibilang lamun urang ketika ngahibur di sekolah jatuhna kan urang entertain, penampil. Jadi kan tidak jadi masalah sebenarnya ya. Harusnya sebenarnya tidak jadi masalah karena iya sih mah penampil, bukan kian oge nya. Kos gitu. Harus nama
harus kan, punya sudut pandang itu. Ya, tapi kan sudut pandang orang lain kan beda. Iya betul, makanya saya kan tidak bisa memaksakan itu. Makanya ya orang oge beberapa kali seperti itu, bisa ditemin nggak? Kalau nggak pas stand up-nya misalnya pakai topi, ya udah orang melakukan, ya udahlah daripada orang diwarnahi dengan mending pakai topi. Walaupun jujur orang ketika pakai topi, orang stand up kurang pede man. Enggak sih. Siga pengamen kan. Lebih ke bener, siga kayak siga emang gitu. Biasa gitu. Ya, jadi lamun sima teh mah wesimaan. Wesimaan aura entertainer tuh gitu. Tapi kan tidak mempengaruhi kelucuan kan. Tapi kan untuk kelucuan mah ya standar lah alhamdulillah masih bisa dan konsisten menjaga itu semua. Karena kan balik deui nya kumaha orang konsisten di open mic-na, kumaha orang konsisten nulisna. Oke. Jadi ke bawah ge misalkan tampil jawabnya konsistennya. Ya iya. Benar. Jadi kan orang oge ketika orang ya open mic ya, keur berat-beratna open mic. Orang kumaha cara nge-handle ketika beratna. Itu kan berlaku ketika orang menang job. Kumaha cara menghandle-na, kumaha cara asupna itu. Kacau man. Jol tiba-tiba kacau. Lanjut ke masalah bukuar mah. Kan batur ge maksudnya lain-lain hanya orang berdua di orang kan. Karena kan batur ge loba pisan gitu anu di. Benar. Cuman jujur-jujuran kadang orang nempotnya batur nu boukna di warna itu kan kadang aya nu pantes. Aya nu henteu. Contohna urang teu pantesnya. Orang tuh ngomong kadinya sih. Tapi Bang Yadi bisa nebak pikiran aja. Iya, tapi karena mata mana mengatakan seperti itu. Kayaknya Bang Yadi enggak pantes deh gitu. Betul gitu. Ya cara jujur-jujuran aja gitu. Terus Bang Yadi numpuk orang pantes deh. Cek orang nyewa sih, karena warnanya lain warna koneng ataupun sebagainya. Ini jadi warnanya cek orangnya coklat tai kotok gitu. Waduh ah. Penting warna we ke Senin anjing. Tah, urangnya sarua kayak nempo batur gitu nya. Misalkan nu di warnaan gitu. Nah, kadang teu pantes. Ai urang mah mun nempo nu teu pantes atuh siga kos kieu lamun misalkan orang kan boga baturan oge. Nya. Di lembur gitu di Cililin. Jadi maehna teh beungeutna hideung mah. Beungeutna hideung. Terus maehna ge di warnaan dengan warna rambut coklat siga kieu. Jujur menurut urang si eta teu pantes. Karena nabrak gitu ya coklat. Terus ketika misalkan si eta ganti warna ku warna nu koneng mesti Bang Yadi bleaching. Teu pantes oge. Karena nya menurut orang aneh gitu. Jadi si emang banget nya sorry lain rasisnya emang kan si kulitnya kan beda-beda kan kan. Si kulitnya gelap, yeuna koneng jadi aneh oge. Nah itu kan balik deui walaupun di mata orang lain si goreng dengan warna rambut dan kulitnya teu madu lah, teu madu. Orang mengakui tingkat kepedean si eta. Contohnya urangnya da lamun secara sadar mah urang anjing aing warna ki goreng Tapi ya udah orang karena tingkat pede urangna kuat. Jadi ya bodo amat. Jadi seolah-olah tidak terjadi apa-apa aja. Orang lain ngomong tidak peduli penilaian orang lain. Betul. Nah, bisa cek orang lain cek batur, anjing mana mamantes maneh. Ya geus bae. Bodo amat. Lah emang sih jati diri aing tips dari kakang. Ayeuna sok eman make resep make baju ngetat misalkan. Orang teu suka anjing eman mamantes maneh man. Nya emang aing teh karena itu ngerasa pantes cek aing mah. Bisa jadi sih. Nya cek maneh teh nya cek aing mah pantes. Karena sudut pandang maksudnya tergantung kenyamanan. Benar. Tapi nu pantes aya. Contohnya adalah Tamarandi. Benar, Bang Tamar. Karena Tamarandi itu kan bukna teh koneng, cerah, tapi bodas dan ngarasa anjing pantes itu. Ya karena kulitna oge betul, jadi emang Kang Dika. Betul, pantes. Kang Dika pantes. Karena bodas oge. Iya, tapi Kang Dika jarang warna-warna lain, kebanyakan warna bodas. Di silverkeun di Ciro Alves ge. Aing ge yang Ciro Alves jadi geun. Benar. Anjing. Urang mah da emang naonnya, urang tuh kok di warnaan bukti karena ya udah resep geus jadi resep we. Da ayeuna mah kan si warna buk oge geus jadi style. Benar. Bahkan urang buk hideung ketika urang buk geus harideung gitu. Nya. Udah geus mandi tapi kan buk teh geus teu can di bleaching deui misalnya geus paranjang hideungna. Terus urang mandi buk ka tukangkeun.
Kadang barudak, Mang, nah di warna hideungan asa teu pantes. Nya karena batur geus melekat mun Mang Yadi. Nah, mungkinnya barudak model di komunitas karena nyahoana urang sering diwarnaan, jadi pas gitu warna hidung teh ngarasa kurang. Ieu mah lain sosok Mang Yadi. Ieu mah Mang Yadi. Bener ieu. Ieu Mang Yono. Saha. Teuing. Goblok. Nya sih. Tapi lamun di lembur urangnya, selain dari orang yang diwarnaan bukulan itu, ya karena di kampung gitu, identik nanti kadang jeung sosok preman. Kan lamun misalkan di kota mah style ya, nya biasa we. Bahkan tato oge kan style kan kalau di kota mah. Tapi di kampung urang atau di lembur lah misalkan, tidak hanya di kampung urang, mungkin bisa jadi di kampung-kampung yang lain kan. Benar. Jadi selain dari tato atau rambut yang kuning itu biasanya identiknya jeung preman. Jeung lamun teu nih sih jelema teu bener gitu. Nah gitu. Ya mungkin naonnya. Urang ge tidak bisa berpikir sejauh itu ya, maksudnya gara-gara buuk diwarnaan terus nah identiknya jadi budak baung lah gitu. Nya tengaruh oge karena mungkin ya sudut pandang amun di kampung tuh di usia-usia ngora biasana tah ronda ya nandakeun jam 1 salah biasana ting lamun jam 2 ting ting asli mun jam 3 ayu ting 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 karena ting ayu. Ting ayu bener salah. Pancelena dibalik anjing. Goblok sih man. Nah itu man. Karena mungkin sudut pandang kamu di kampung mah sigana ya. Karena ya setelan rapi teh buuk rapi tong borok itulah buuk gondrongnya kan. Betul. Ini sebutnya preman gitu kan. Teu ditato teu naon gondrong sebutnya preman. Padahal kan karena orang kamu tuh selalu berpikir ya udah kita mah rapi kayak gini gitu. Dicepat. Buuk di aneh-aneh kan kadang. Nanaonan sih itu para lantes. Maman memantes maneh. Nah itu. Ya nyanggeus kalau orang mah ku ayeuna nya orang tidak berpikir dengan itu. Biarkan saja orang menilai saya seperti apa. Yang penting orang-orang yang dekat tahu sifat saya seperti apa. Anjay, quotes. Tapi bener kan, walaupun kurang giga, maksudnya sifat orang kan tidak sesuai dengan keadaan rambut. Betul. Gitulah. Tapi emang sih si buuk teh bisa jadi mempengaruhi tingkat kepedean seseorang, man. Iya, karena kan sok disebutin buuk teh adalah mahkota. Anjay. Mahkotamu warna hijau king. Belum warna kuning. Anjir. Iya sih. Iya. Terus Bang Yari boga pesan-pesan tuh ya ka lamun anu nonton ya. Anu maeh teh sakirana edek hayang coba ngawarnaan rambutna tapi ngerasa ragu gitu tentang stigma gitu di masyarakat kumaha. Curang mah warnaan we bodo amat, omongan batur mah mau mempengaruhi kehidupan Anda. Bener, tong didengikeun. Kecuali lamun aingnya diulahkeun ku tempat gawe tapi da deui. Karir kan beda. Omongan kieu man, omongan batur. Jeung aturan. Gitu, beda. Ada omongan kan nyinyir hungkul. Betul. Tanpa mainana memberikan impact terhadap orangnya apa. Tapi kan namun di kantor mana aya aturanna di kantor buat lelaki misalkan nggak boleh berwarna, harus rapi setelannya penampilannya karena kemungkinan besar ketemu dengan klien, panggil jeung dunungan. Ayeuna mun misalkan kepala bagian maneh aya supervisor man leuwih luhur ningali buuk maneh kieu kan udah ditegur lain maneh hungkul, supervisorna bisa ditegur oge. Gitu. Kemungkinan ya lamun dilarang ya. Karena kan pasti dirinya sebagai pengawas kumaha teu bisa tegas mah karyawan model kitu buukna tah. Kan nu beunang teh sama meh ka eman pasti ka atasan heula sih. Nya sih kan lamun struktur kitu sih biasanya. Jadi bos yeuh manajer. Lamun misalkan urang aya salah. Tah jadi anu dicarekan teh biasana teh kapanggih ku si bos ya urang teh. Biasanya ka
bawahan heula karek ka urang. Nya, eta. Emang gitu ya. Emang itu aturan di tempat gawenya. Kita kan lamun model tetangga model bodo amat. Bodo amat tah. Nya maehna teh mere dahar oge. Tapi lamun indung kumaha? Kan indung nu mere dahar. Amun lamun indung nya eta balik deui ke pertimbangan urangna seperti apa. Model urang kan ku indung urang mah nya asoy-asoy aja gitu mah. Rek dibuuk di kumaha-kumaha ge kumaha maneh. Dan ngajalanan hirup maneh. Nu penting mah indung urang atau babeh urang selalu mengingatkan salat. Anjay. Tapi sok salat. Alhamdulillah. Jumat tunggu. Astagfirullah. Selalu kan kemarin bahas Jumat. Tapi kan sampai episode ayeuna kan Jumat tunggu salat. Nah, tapi kan tidak untuk kemungkinan. Benar. Perubahan kan hidayah mah tak apa. Eta man. Karena yang konsisten teh hese. Tapi itu diwarnaan teh lamun menurut agama teh naonnya? Ya teh lamun diwarnaannya urang lamun diwarna kieu teh naon, tapi mun diwarna hideung haram hukumna. Oh gitu? Tuh aing berarti terjadi di warna hideung. Berarti lamun teu salahnya, lamun teu salah teuing haram teuing makruh pokona. Kayak tinggal dibaca lah amun teu salah. Berarti solusina dicukup. Nya. Daripada diwarna hideungan. Lamun teu salahnya, Orang tak apal sih, orang kan ya meureun bisa nu apalnya. Bisa nu apal. Coba ya haram apa? Nya tulisnya di kolom komentar. Makruh gitu di warna hideungan. Da urang tak apal sih karena masalah agama mah. Mending di warna kieu cenah, di warna koneng, warna koneng, warna beureum gitu daripada di warna hideung. Berarti apa sih? Tuh. Yang kewer haneangan lah. Makruh gitu ting pokona pohodi lah urang. Nya mun salah hampura da. Pokona mah nya urang teh nyaho antara pokona mah lamun teu salah di warna hideungan teh ting hukumna haram, ting makruh geus. Gitu. Teu teangan-teangan deui lah. Nya engke urang teangan deui. Bisi orang searching lah. Asli. Bener. Karena orang ge jangan ngetes lah. Ieu teh di warnaan buuk teh salian tadi anu teu kahaja karena ulin ditambah cuti loba ditambah yang isukan jadi kru. Anjing emang jadi kru kudu di warna. Henteu meh aing teh meh gaya gitu Ciro Alpes anjing pakegeun. Anjing. Tak cek aing ge lamun hayang gaya teh tanya mah ge dia. Engke lah aing mun cuti deui. Engke mun aing ka Jawa ka Pak Le. Siap. Anjing saminggu misalkan mah urang ulin lah. Ayo. Warnaan buka aing. Benar. Yang satu lah. Yang lah sakitu lah nya. Urang searching tadi. Aing penasaran dia bisa ulah ke berarti kan misalkan ternyata dicarekan buuk berarti kan orang botak. Cobaan botak. Nya mun teu diipisan lah tapi menjadi beureumna teu katempo. Ya bener teu katempo. Nya geus sakitu heula lah episode ieu mah nya. Bener. Lamun misalkan marane rek di warnaan buuk, warnaan we tong tong peduli omongan batur pantas atau henteu. Selama maneh ngerasa nyaman. Ya bener eta mah tapi urang teu nitah kudu di warnaan henteu eta mah balik ti ka pribadi masing-masing. Ya, ke pribadi masing-masing karena dosa perbuatan ditanggung Anda sendiri. Betul sekali. Yang geus lah episode ini mah nepikeun ka sakieu heula. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Asoy. Lamun aya. Ayo.